Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu lurnya orang yang harapan gitu nya ngadapi kehidupan mah kudu tuturkeun we cai anu ngalir lah gitu nya. Tong dijeun mereksa, tong dijeun pusing di mana orang keur nempa kasusahan atau kasenang ya orang tetap bersyukur, orang sabar gitu nya. Sabar intina mah. Soalnya naon orang kudu sabar teh naon dina surat Al-Baqarah gitu nya pamit lepat ayat 153 tah Gusti Allah benernya Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Tah kumaha sabar Allah jadikeun cenah salat yang sabar keur pitulung keur mararane jeung sanyana Allah teh maparin ka jalma-jalma nu sabar. Tah eta saur Allah Subhanahu wa taala.